Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nu katunda waktos dinten kamari teh Sampurasun mitra Wilujeng Manco dari channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna kada hilang jempol sareng subscribe-na supados channel ieu lanjut mitra supados doain kesembuhan tiasa dipedang sadaya dengan komplit mitra mangga Wilujeng Manco. modal siang ngaganggu wae ka aing si anjing. Cek di jalak loncenak bari terus ngagulusur. Teu lage geus kaluar ti lembur terus mangkrung ka Curug Sanghyang. Barang tepi kanu dijuk-juk gulusur brus kana cai walungan langsung muruk kana sedong tempat cicingna anu geus matu. Di jalak loncenak jadi betah di dinya. Hawana tiis seger aman jeung moal aya anu wani ngaganggu deui. Sangeus tapi terus ngarengkol ngagulungkeun awakna dina sedong cicing teu usik-usik jika anu keur tatapa tirakat sedengkeun di lembur guyur sabab tadi basa anjing manting aya nu ngadengeng. Aduh, cek hiji sora di sisi lembur tapi eueuh nu nemalan eta sora kadengeun ku Mang Rusman kabeneran can sare harita teh terus gageroan ka anakna toleng non pak ngaganggu wae kawing teh. Weng keur sare yeuh Pak meri tibra. Si Toleng ongko nyebut tibra tapi nemalan. Salah gitu lah. Si Toleng. Tadi sukara rese ari digeroan ku kolot teh. Moalnya nu keur hees nemalan sia ari deun teh. Mang Rusman redakeun ka anakna. Kuniang si Toleng teh hudang terus ngagilingkeun sarung keluar ti kamarna nyampeurkeun ka bapana. Emeh diuk heuai heula. Hello Pak. Dengekeun kumaneh tah sada jelema ting jorowok nah aya naonnya dik turun. Teh angka ditu bisa aya naon-naon pokona mah bisi orai ngaganggu batur. Atuh kan bae Pak. Ka batur ieu Pak lah. Ye, ka mana wae ngomong teh. Hayo singkil. Mang Rusman. Si Toleng nguliat bangun laliat hoream tadi nama tapi dititah ku bapana mah teu burung init. Lung sarung tadi alungkeun ka kamar ngalumuk dina kasur kop karena baju panjang rap dipake geus saged tuluy turun ka buruan geus aya di buruan ngahulang ngadedengekeun sora batur tapi jempe aya pikiran rek unggah deui tapi panasaran geus di luar mah ganeulang leumpang bari ngahariring nu leumpang dipirigu sora jangkrik dijajabkeun ku hiliwirna angin peuting kaayaan di lembur asa tiisieun sepi jempling mata keuheung. Untung keur kitu teh gero aya di anu ngagorowok. Hoi. Arudang euy. Cenah sorana asa mawur ka sakuliah lemur dungus. Malum dina kaayaan peuting anu sepi jempli. Gebeg si Toleng ngarenyag. Rageurun heula sirahna dengdek ngadedengekeun eta sora. Tapi ngan sakali-kali nagandeang si Toleng teh leumpang deui. Sidik sora jalema euy. Tapi raku ari sora jurig mah nya, keun disampeurkeun ku aing malah. Barang keur leumpang kitu kadenge sora panto muka bray aya cahaya cempor kaburuan. Reg si Toleng teh eureun terus ngareret ka eta lawang. Dari luar. Weng Toleng. Anak Rusman. Kita mana, Heng? Ini tangaron aku bapa ye. Sabab aya sora nu nyurigakeun. Ayo baturan lah ki Juma. Weng sieun ye. Cek si Toleng atuh aya nu kaluar ti imah teh. Jerut ki Juma turun pantona geus dipeunetkeun deui teu lila. Geus pareup-pareup jeung si Toleng. Duanana tinggal ngobrol tetela satu tujuan. Dasar uang ngerasa curiga ku sora anu tadi. Urang tempoh lah garogolna garogol orai. Mun orai perlu kabejaan batur. Ari orai aya mah asana teu perlu. Tah kitu kayang leuwih oge. Ayo tuh ah. Kemon.
Cek si Toleng. Braduana namiang ngajuk-juk ka pakarangan imah Pak RT. Lantaran didinya ayana garogol orai teh. Tekung siri lagi geus tepi barang gok Ki Juma colohok terus ngaraneg. Tuh, antara Pak RT cokot, urang damaran euy. Cek Ki Juma. Si Toleng teu talangke gancang muruk ka hareupeun imah Pak RT didinya aya lantera ngagantung. Dina sisiku terus dicokot dibawa ka Ki Juma. Duanana tingkat teyap ngadeukeutan kana garogol barang gok ngarenyak duanana ge. Lantaran sidik pisan garogol teh geus amuradul. Orai na eueuh. Wah, orai kabur Toleng, kabur. Itu tinggal di garogol rusak deuh. Nah kumaha ari Pak RT teh kadengeun kitu. Pasti Pak RT mah Gusti Bra. Urang geuingkeun geura wah, urang geuingkeun. Kita keneh Pak RT teh digeuingkeun. Ando imahna digedoran tarik pisan puguwe nu udang teh mani ting korejat lain ngan Pak RT wungkul pamajikan jeung anakna ge ting korejat. Torojol katepas. Naon ieu teh? Cenah bari jeung kegereuceuman. Da lulungu keneh. Sakadak orai angkat Pak RT tuh, bubina bubuk. Wah, mane masuk heureuy wae diteun teh ah. Pak RT bari turun kana golodog. Ih, kumaha di Pak RT mah tinggalian geura, tinggalian geura. Bubina dugi ka bubuk. Cek si Toleng deui. Jerut atuh Pak RT teh kaburuan terus ngadeuketan ka Ki Juma. Tengah janteng barinya kelan lantera anabreh teu salah. Garogol geus amuradul oraina geus eueuh meni colok Pak RT teh. Waduh. Da heueuh gini euy. Anona colok sungutna nepi ka calangap eta RT. Nya, cek uing oge kabur. Si Toleng nunjuk kana garogol anu geus hancur. Beuh, das. Nah beuteuk kadengen naon-naon dua satibra-tibra teuing geus sare teh. Ira kabur nanya. RT, udah dibejakeun ka sararea ya bisi orai teh ngagalaksak bisi warga urang ka jongjonan. Ya bener. Sok atuh bantuan ku anjeun Ki Juma. Cek RT ka Ki Juma. Harita keneh Ki Juma jeung si Toleng muru ka garduh ronda. Kohkol ditakol ditihtirkeun kawas aya bahaya kahuruan. Atuh jelema teh ting korejat harudang. Gero Ki Juma gogorowokan ngabejaan yen orai kabur sarta garogolna amuradul. Guyur salalemur ear sarerea. Jelema pating korejat harudang para inohong ting rarenjag. Asa teu percaya kana beja eta teh atuh sieun-sieun ge ting gurudag datang ka Pak RT. Rob ngaronom ari geus nyakian sorangan mah kakara percayaeun yen orai teh kabur. Aduh, kumaha ya RT? Urang kudu waspada eta orai teh pasti ngagalaksak tah. Bisa jadi mahina bakal malik teh suka ka urang ye. Sanu nyaho supaya kitu mah bakal newakan ingon-ingon adawa barudak. Kuring kayak gitu kasihan teh. Palabe. Cek RT. Tungtung nader ngobrol masing-masing nyaritakeun isi hatena. Kabeh rata-rata ngarasa hariwang. Nya harita teh sakalian badami keur isuk. Nah naon anu kudu dipilambah. Sanggeus recok ngaromong parebut catur diputuskeun. Yen isukan rek moro deui orai. Kacaturkeun isukna. Panon poe geus moncorong manuk recet di sarada. Urang lemur dungus geus bari ieu deui ti imahna lalaki namah kabeh ge geus sagedangdan. Rek neangan deui orai. Malah poe eta mah jalil ge milu manehna dijurungkeun ku Maurwi sangkan ngahiji babarengan jeung Balarea supaya ulah pada ngajauhan. Sinarian maneh milu Jalil euy. Cek si Toleng ngan manehna nu wani pangheulana nanya ka Jalil. Batur mah nu wani da sieuneun ku Jalil teh. Ah make ngomong kitu atuh Toleng. Yang deui basa teh mani garihal kitu sia. Kasaluhureun mani eueuh kasopanan sandun. Munah maneh kawas kasahanyapeun atuh. Nah pupujieun teuing make hayang diajenan ku batur. Jawabnya nu bener rek naon make pipilueun. Dewek boga tanggung jawab sarua jeung batur hayang milu newak orai atuh. Mana sieuna orai kadut beunang ditewak. Lah bisa naon si laing paling ge ngacir kawas beurit di udah kucing. Ya atuh Jalil teh amek. Keur mah eukeur ceuceub pisan ka si Toleng teh da sok pasea wae ti bareto oge. Sabab si Toleng teu akur jeung si Masnan. Ari si Masnan teh apan sobat Jalil. Hei Toleng. Ulah ka mana wae ngomong teh sia. Bisi dicabok gagabah geuleuh. Nu gagabah mah gayung. Pek we cai ngagolak di teleuman. Ai kalah ka beuki curangong atuh. Abacot ka mana wae lalawara jeung. Na teh nyaho kana ada tewek atuh.
Nu lalawara mah kalong. Pek we, hees bari ngagantung. Kumaha lamun rag-rag pan madar meureun. Goblok sia. Hayang dicabok sia teh. Alim. Mun dibere udud mah hayang. Becet. Si Toleng lumpat da sieun dicabok ku si Jalil. Nya Jalil teh amek kuntuna mani kakerot. Sakakak kitu kang aya nu seuri horeng Yuhri jeung baladna anu mihak ka si Toleng. Jalil ngalir ka tukang katara panonna morotot. Yang serikeun saha sia? Yang jadi kan si Toleng dewek mah itu mending becir. Jika anak kuda keur kumincir. Yuhri bari nunjuk ka si Toleng anu geus jauh kahalangan ku kolot sababaraha urang. Jalil teu ngomong deui, hatena amek lantaran tetela kamanehna teh loba nu ngewa. Red ka kenca, red ka katuhu susuganan aya si Masnan sobat daritna. Tapi teu kaciri teuing di mana ayana. Sedangkeun jelema ngabring ngajugjug ka sisi walungan neangan orai. Saterusna urang lembur dungus teh neangan orai, tapi teu kapanggih tapak-tapakna acan. Hantem diubek dipapai kaunggah tempat tapi anger teu aya tapak-tapakna acan. Kirawan cilingsir ngulon, sarerea kumpul di Tegal Jukut anu pernahna tonggoheun Curug Sanghyang. Aer teh jeung palebediuk ngareneng, nu sejen rajek narangtung aya oge, nyarane kana tangkal kai, bari ngareureukeun ka cape. Maya, hasilna urang teh. Eta kumaha pamanggihan saja nia cik sugan aya anu rek usul. Woi ngerek usul PRT lah. Mane deui Toleng, cing sok rek usul kumaha? Nurutkeun pangalaman anu geus kaliwat. Orai teh sababaraha kali kadatangan Kakang Jalil. Malah geus sababaraha kali ngudag manehna. Tah ayeuna supaya orai kapanggih, Kang Jalil we urang gantung dina tangkal asem. Tuluy intip ku sararea sugane orai teh datang nyamperkeun jadi moal hese neangan. Kang Jalil teh urang jieun eupan. Cek si Toleng dari anak ker atuh nu ngariung teh seuri. Iwati Jalil anu seuri teh malah mah kalah amek beungeutna geuneuk, lir beusi atah beuleum. Bangsa eta tuh haram jadas ya. Kunaon mana teh Toleng? Ka aing teh jiga ka musuh. Ka mana wae ngomong teh awas ya. Teu ka asup banyo nu kitu mah. Kira-kira aing ngerek di eupankeun. Jalil bari nolak cangkeng, panona molotot. Yung bah janta nangtung. Asa aya jalan pikeun ngabudalkeun ka keuheulna ka Jalil. Sabab ti baretoge amekeun pisan ka Jalil teh. Jalil, asa bareuna omongan si Toleng teh euy. Sabab geus dina urang lembur dungus teh berjuang pikeun katengtreman balarea. Kolot budak babarengan sararea beurang peuting ngahiji paheuyeuh-heuyeuk leungeun babarengan gotong royong ngajaga kawanan. Tapi nu tara ka ciri aub jeung batur teh iwal ti maneh sorangan. Padahal maneh ge sarua wae warga lembur dungus. Tah ayeuna aya usul kitu ti si Toleng, cek dewek mah beujeuhna euy. Mareunah pisan eta teh tapi naha maneh mah kalah kang amek. Tarima we, ieu teh keur kapentingan balarea. Cek bah janta bari gek diuk deui. Gar atuh nu ngariung teh siri deui malah aya anu keprok sagala. Jalil teu nemalan beungeutna beuk. Jalil teu nemalan beungeutna geuneuk era pacampur jeung amek. Yung suhinta nangtung rek ngabela Jalil. Lah kitu bah. Kawas lain kolot wae lalampahan teh perkara gotong royong eta kaharti ku kuring oge. Tapi pelebah dia ya asa kurang mernah mun si Jalil dikitu-kitu nu bener we. Bah, da abah teh geus kolot. Si Masnan dengan hamilan bapana. Jep jelema teh jempe eueuh nu keprok ka suhinta mah eueuh. Jeung bah janta nangtung deui memeh ngomong murilkeun heula kumisna. Suhinta, piragu maneh poho? Piragu maneh poho setan naon anu kungsi nganya ka imah si laing? Jeung piragu maneh teu sadar eta setan teh ti dahan si Jalil sangkan nyakek pamajikan maneh. Saha nu mebela ka si laing? Dah nu kieu patut. Tuh jeung palebe, jeung RT tapi naha si laing kagawah kitu ngomong teh. Cak lamun teh ditulungan ku dewek bagus ka dijenatna sia teh. Mitra beungeut suhinta beureum tapi teu wani nemalan deui. Atuh palebe teu panujueun mun babadamian geus dicampuran ku dendam pribadi. Yung nangtung, Ulah ya kaberesan. Mun hiji pasualan dicampuran ku cara kitu. Geus bah janta ulah ngomong. Suhinta ulah nyarita cicing. Ieu lain urusan pribadi tapi urusan sararea ieu teh.
Si Toleng mimitina tah. Cek masna. Nah, ini mah sakadar usul. Stop. Tong aya nu ngomong. Kajawa mun rek nyumbang pamikiran keur kapentingan balarea. Sok saan rek usul. Yap. Eueuh anu nemalan. Bah janta ngelehan maneh. Najan boga pi omongeun ge teu ngomong. Suhintanya kitu kene da boga ari kaera mah sedengkeun Jalil beuki amak ke si Toleng. Mun kongang mah hayang nampiling harita kene. Lila-lila pok Mang Rusman ngomong, geus we kieu ayeuna mah atuh soal orai. Keun bae tong diteangan. Mending urang nyieun heula garogol anu leuwih kuat. Tah lamun geus boga garogol anu kuat, kakara urang pentingkeun nengan orai. Malah ari cek kuring mah sakadang orai mah teu kudu diteangan. Engke ge bakal datang deui ka lembur, tak kitu? Cek Mang Rusman. Bari papeta. Yempe eueuh anu nempas ngaharuleng mikiran omongan Mang Rusman. Geus rada lila pok Suhinta ngomong. Laman. Kerana haon make kudu nyieun garogol sagala rupa. Lamun orai na acan kapanggih. Keur ngawadahan anak si laing atau aku mah ye. Mang Rusman Geus ngarenghap ngawahan arek nyarita. Tapi palabe miheulaan ngomong bari jung nangtung. Suhinta, mun si lain rek keukeuh ngomong anu mancing piributeun. Jik ini tong milu ngariung lah. Da malotot palabe teh amakeun. Sejen satujueun malah aya anu ngagorowok di tukang panuju cenah. Ampura palabe. Poho. Cek Suhinta. Garinya mah poho. Tapi pun sakali deui kapaksa kuring rek nyieun tinakan ieu. Awas. Urusan pribadi ulah dibawa dina ieu rapat. Mang Rusman kekerot amek. Tapi kulantaran geus dipegat ku palabe kapaksa cicing. Sok sade anu rek usul. Ieu pasoalan lain alaworakeun. Sabab pakuat pakaitna jeung kasalamatan sararea yeuh. Lamun orai teu beunang bakal ngawahayakeun ka sararea. Geus we usul Mang Rusman jalankeun atuh. Cek Bah Janta. Tah, kumaha mun kitu? Cek nu loba mani reang mupakat cenah. Lamun bener sararea geus satuju, hayu urang digawe babarengan. Tapi ayeuna mah capek urang isukan we ngarah jagjag. Ayeuna mah bisi aya nu can boga jukut, ek ngarit heula. Bisi aya nu teu boga suluh, rek nyuruh heula. Kuring sorangan rek ngala daun waru, rek muyum. Cek palabe bari papeta. Atuh buriak jalma-jalma teh nyingrai ting laleos rek nyumponan bubutuhna masing-masing. Tinggal sabaraha urang nu dieu keneh teh Mang Rusman jeung Ki Juma, Juhri jeung si Toleng katut Bah Janta. Sedengkeun Jalil geus init dibarengan ku si Masnan jeung Suhinta. Ngeunah uing nyemesan si Jalil. Cek si Toleng. Tapi salah si Toleng. Dina acara kieu hantam wae ngoconan si Jalil. Jadi we piomongeun hampir we pasea euy. Cek bapakna rada muncereng ka si Toleng. Iyalah, nyamak we sakitu mah tuh Pak. Nya jang, ulah kitu-kitu teuing ah. Mangge hate mah muji ka ujang tetapi ari terang-terangan kitu mah ulah lah. Dipaseaeun. Cek Juma nu geus robah pamadeganana. Tenang Toleng, tenang lah aya Allah, geun bae tenang. Ulah dibobotohan teu bener bah. Cek Mang Rusman malangeun bisi anakna katutuluyan memusuhan jeung Jalil. Lain ngabobotohan. Maksud abah teh kieu. Mun si Toleng diganggu ku si Jalil atawa si Masnan, abah nu bakal majuna. Bisi Mang Rusman teh nyaho si Jalil teh jelema edan teh. Anak abah tapi ka mau teh kusaha atuh. Da ku si Jalil. Jelema setengah setan eta mah. Bah Janta Kahudang deui amarahna. Kajadian nu geus lila kaliwat ayeuna nemongan deui matak panas kana hate. Geus lah, ulah ngaguarkeun deui anu geus bah. Tapi kalakuan si Jalil teh jahat man. Kudu dicegah jeung kudu aya nu ngawarah we deui. Mun teu mah bahaya atuh euy. Cek Bah Janta deui keukeuh maneh nama ceuceub ka si Jalil jeung si Masnan. Bejana anak buah kubu Cibulan kungsi ngepung si Jalil bah. Cek si Toleng Langsung nanya gitu ka Bah Janta. Gebeg Bah Janta ngarenyag kaget. Lantaran eta teh sanyana mah rusiah manehna jeung kubu Cibulan. Tapi nah si Toleng bet nyahueun. Di mana make nyaho? Bah Janta nepi ka colohok. Toleng, ngomong naon dari maneh?
Ada mau naon-naon atuh bah. Da uing ge geus nyaho. Pan uing teh kungsi ngobrol jeung Kang Jono. Urang Cibulan, manehna teh nyaritakeun bapana ka papancenan lewat Jalil. Diburuhan pare sakintal ku kuwu Cibulan cenah. Tapi da teu hasil sabab kaburu datang orai. Cik si Toleng dari anak ker atuh nu ngariung carolohok dawuh nu nyaho iwati Bah Janta sorangan. Menang sajongjongan mah Bah Janta ge ngahuleng asakeuna kana mamaras omongan si Toleng teh. Sabab sakabeh Rusiah geus dibokerkeun ku si Toleng. Di Juma jeung Mang Rusman colohok kitu deui juhri. Nya eta teh Bah. Henteu teu bener Mang. Tapi nah si Toleng nyarita kitu, Mang Rusman keruk. Heeh bah. Kira aku atuh Kang Jono nyarita kitu da lain heureuy lain banyo tapi dari anaker bah. Tapi bisa wae ngan saukur jijeunan euy. Tapi akur jeung kejadian harita da. Di urang ribut aya orai pokona mah. Sagarupa anu kejadian di dieu kanyawan ku bapana Kang Jono. Bah Janta ngahuleng. Terus ngarahuh bangun capek hatena jadi tagiwur. Sabab geus jelas Rusiah manehna kabongkar ku si Toleng. Untungna Mang Rusman, sanya nama kubu Cibulan teh euy ceuceup pisan ka si Jalil teh. Sabab anakna nyata na piminantueun Abah teh ayeuna teh jadi beda. Mineng huleng jentul carang takot radaek ruang riung gawena teh ngumpi di kamar we. Oh ieu teh gara-gara ditinggalkeun maot ku anak Abah. Ari anak Abah maot nate gara-gara si Jalil. Tayu anu jadi sababna pangna kubu Cibulan amakeun ka Jalil. Oh, kutan teh kitu. Mang Rusman colohok. Karek ngartieun ayeuna mah. Mata ke Bah, kudu hati-hati ayeuna mah Bah. Tong ngomong ieu mah keun bae kumaha Abah ieu mah. Ngelingan kuring mah ti ayeuna sing hati-hati. Arek ya oge tapi yo urang balik we na bet. Ada nyaritakeun lain-lain. Keun bae urusan si Jalil mah. Kege geus tapi kana waktuna mah bakal menang hukuman satimpal jeung dosana. Teu kudu dipikiran ku urang lah. Anu kawasa mah leuwih waspada. Sarerea Teu ngomong deui da satuju kana pamadegan Bah Janta. Memang maranehna mah eueuh hak pikeun ngahukuman ka Jalil. Rek itu rek ieu ge da eukeurna. Soal wawales mah aya dina kakawasaan Gusti Allah. Beral marulang bari leumpang teh teu boleh ngobrol, sagala dicaritakeun. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan kadenge sorana pating korosak. Manuk recet di sarada namahan endahna alam. Cag urang tunda heula. Kacaturkeun isukna. Kirawanci haneut menyon, menyon deui. Kirawanci haneut moyan. Urang lemur dungus geus arinit kaleuweung rek ngalaawi surat. Sakumaha anu geus dijangjikeun kamari. Yen rek nyieun deui karogol anu leuwih kuat pikeun ngawadahan orai lamun geus beunang. Jalil teu bosen najan ku si Toleng sok diheureuyan bae. Manehna ge milu deui dibarengan ku si Masnan. Nu jadi sobatna. Atuh bari digawe oge duaan we eueuh anu maturan. Nya dina kaayaan kitu, lemur teh asa tiiseun lantaran nu aya di lemur teh lolobana awewe jeung barudak. Ditambah ku lalaki anu geus rempo, kurang tanaga, teu kaasup aki wiraga aya di lembur. Kira-kira pukul 8 di kebon sampe hayam jago ting garapak. Bikangna kokotak anakna pating cariak bur berhaliber jiga anu boga kasieun. Horeng si mana horeng. Harita teh kijalak roncenak geus ngalantau deui ka lembur. Ngaja datangna rerencepan milihan tempat anu sunyi anu sepi ngarah teu kanyahoan ku jelema. Jiga diisieun lembur teh pasti jelemana keur aririnit. Mun kieu mah aing dibakal salse asup ka lembur ieu. Cek kijalak roncenak bari terus maju lalaunan. Mun kira-kira aya anu nyurigakeun rageureun. Mun geus aman maju deui huluna calenge letahna lel-lelan. Sakapeung huluna ngalelep rata jeung awakna. Bari maju nyulusup kanu bala. Akhirna jog anyog ka pipir imah Jalil. Dengan kadinya tujuanana oge datang ka lembur lain rek neangan hakaneun. Aya hayam teu hayang, aya doma teu hayang. Da hayang soteh tepung jeung Jalil rek dipenta tanggung jawabna.
Reg Ki Jalak Roncenak teh eureun deukeut tangkal cau ngahaja rada nyumput bari nitenan kaayaan di Imah Jalil. Breh katempo Ma Urwi keur bebersih di pipir dapur, malah mah panto molongo Ki Jalak Roncenak di pelong hayang sidi ka jero imah. Sedangkeun Ma Urwi beuki dila beuki ka tukang nyedekeun kalakai kana lomang geus biasa sok dikumpulkeun di dinya. Lila-lila Ma Urwi teh jauh ti lawang pawon jongjon sasapu di tukangeun pawon. Atuh Ki Jalak Roncenak surak dina hatena, "Ag sia lowongkeun sia, aing rek asup ka imahna." Gulusur Ki Jalak Roncenak teh maju rada gancang, langsung muru ka lawang dapur. Teu parah deui blus ka jero kalacat ka tengah imah. Da geus apal kana kaayaan di jero imah teh, langsung muru ka kamar Jalil, paranti nyuguh teh. Geus aya di jero ngarengkol di pojok, kuluna celenge di tengah. Ki Jalak Roncenak geus merenah manehna tenang nungguan Jalil nu tangtu bakal datang. Sia moal bisa lolos ayeuna mah Jalil, beunang sia ku aing. Cek Ki Jalak Roncenak bari terus merenahkeun maneh bangun tu maninah naker. Ari Ma Urwi harita teh ngosrek we sasapu kalakai digunukeun kana lomang. Geus kitu gur diduruk seuneuna ngageblak asupna mulak ka luhur. Geus rengse babersih bus ka pawon. Saku nyere teh ditanggeukeun dina tempatna bus ka tengah imah, kebat kebut keprak-kepruk beberes sakumaha mistina. Sanggeus rengse kop kana wadah seupaheun, gek diuk nyang hunyar bangun tu maninah naker kop kana sireuh, kop kana apu gambir jame jeung kapol. Sireuh dipintel-pintel am dihuapkeun krauk dicapek Bang Nikmat. Ma Urwi ngabulaeh nyeupa. Kumaha teh kali si Jalil lalampahan debet anggar wae aing mah geus waas geus sayang bangku incu. Tapi nah kasih Jalil teh mani eueuh nu hayangeun pedah goreng patut kitu atawa kumaha. Hate Ma Urwi ngupat ka anakna nu memangna kawilang rada jomblo hese payu. Padahal milik kana harta bana mah da teu kurang-kurang teuing. Lila ngalamun mikiran nu jadi anak, bruh breh pangalaman mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Bruh breh narembongan sakabeh lalampahan anu kungsi dipigawe. Ras inget yen sanyana manehna oge kungsi dibere paparnian ku jenatna Aki Kasam. Nya nah aing teh maneh kakara inget tan boga jimat anu bisa dipenta karamatna pikeun nyumpanan sakabeh kahayang. Nya kudu ikhtiar. Mun anakna teu hasil nya indungna na kudu matakeun upama kieu mah akal taleksa. Dah de goreng oge si Jalil teh anak aing. Sainget kana hal eta, wadah seupaheun dipindahkeun kana meja leutik jeung nangtung terus lempang bangun salse muru ka kamar paranti nyuguh teh. Serelek hordeng disingraikeun blus ka jero galak ilik darada poek ongko. Janela na nutup wae di pojok aya anu ngagulung rasaan teh telebuk wadah segon we. Sanyahoeun yen di dinya aya Ki Jalak Roncenak. Di mana geuning da rasaan mah dina luhureun kabeasan dibungkus ku lamak bodas. Ma Urwi ngomong sorangan. Terus alak ilik uyup ayap. Barangret ka pojok kaget. Sabab kamar asa heureun ayeuna mah jeung di pojok bet aya anu namru. Geuning ngagugunung. Naon eta deuleu? Nah si Jalil naon atuh ieu teh? Ma Urwi bari terus ngadeuketan. Barang gok kebeg ngarenyag sataker kebeg. Awak asa nyiak jajantung ngaradak ratug sabab sidik gulungan orai eta teh. Koceak atuh ngoceak ngacrit maratan langit kajeleng luncat ka tengah imah. Bari nyebutkeun orai cenah tulung aya orai. Kuduk-kuduk labuh di tengah imah korejat hudang deui. Dug-dug lumpat kana golodog sukuna ti kudawet gebru labuh terus ngaguling kaburuan. Tapi korejat hudang deui berengbeng lumpat ka imah tatanggana bari toleh gerak-gero minta tulung bari nyebut orai. Nya puguh jelema teh kageteun ting torojol ti imah. Nyalampeurkeun ka Ma Urwi pada nanya bari jeung reuwas. Aya naon cenah Ma Urwi aya naon?
Cek salah seorang bari ngelek anakna nu muntang bari muringi sieun. Nyai, Nyai, itu di imah mah aya orai. Ih, manis segede talabug. Ih, orai. Cek Mak Urwi garosing sat. Banget nak manisap aja jantung naratug di barungku hate keun. Perasaan teh katanya obae matak dengdeleun atunya puguh nu ngadengekeun teh ting rarenjag greuwas. Aduh, kumaha atunya gaul lalaki. Aya ge si Uceng itu. Budak kene mau bisa naon-naon. Kasaha minta tulung atuh ari Jang Jalil aya. Nyata eueuh Nyai. Yah, apa milu lakon gawe jeung batur bejana. Rek nyieun deui garogol keur tempat orai cenah. Cek Mak Urwi bari luag lieu. Nah, make kudu nyieun tempat apan geus merenah di kamar emah lain. Ih, ari si Nyai. Geus ieu mah tulungan kumaha itu. Di mah aya orai. Ih, meni badak nyium panjang gede sieun mah. Mitra kaum dangu berkitu rob loba batur ngariung ka Mak Urwi beja geus mimiti sumebar tatalepa ka unggal jalma. Yen orai teh asup ka imah Mak Urwi, omongan jelema geus mimiti rupa-rupa nyangka nu lain-lain ka Mak Urwi teh. Malah aya nu nyangka orai kajajaden cenah. Nya akhirna burudul nu tas lakon gawe daratang. Maranggul awi surat puhuna wungkul, bahan keur nyieun garogol. Palabe jeung para inohong sejena ngalut kabeh ge eueuh nu lengo. Sakumaha biasa, kumpulna teh di hareupeun imah Pak RT da di dinya aya pakarangan lega. Gubrag-gubrag awi ditaruna nu mawana gukek dariuk bari nyusutan kesang. Jol aya nu datang, awewe ngora keneh bari ngelek budak. Pak RT, itu Mak Urwi tulungan. Sieun ku orai. Naon? Sieun ku orai atukeun bae nu sieun mah. Da kami ge sieun ku orai teh. Teh malah Pak RT can ngartieun kana maksudna. Ih, lain ku kitu. Kaeun di kamarna aya orai gede. Gebeg Pak RT ngarenyag. Malah nu sejen oge sakur nu ngadenge mah milu leuwas. Kabeh melong ka nu mawa beja bari jeung heran nah bet los-los ka imah orai teh. Nu bener Nyai. Ieu teh orai nu mana ieu teh? Sumohon orai anu leupas teh geuning aya di kamar Mak Urwi. Buset. Nyaan bener gitu? Nya duka teuing da kuring oge can enyo. Ngan tadi Mak Urwi jejeritan minta tulung. Di mana aya orai cenah. Ulang Pak RT ngahulang rada bingung hari kitu maret kapal be. Ret kabah janta nu sarua keur ting polohok. Heran pokona mah. Nah orai tibet musir wae ka imah Mak Urwi. Dati barang datang oge kadinya wae jolna teh. Bah, kumaha yeuh? Buktikeun heula RT. Nanyaan atawa henteu sok urang buktikeun we. Nyepek atuh jajaran nu nyieun garogol. Kadewe bahan nu ipis mah ulah dipakenya. Gunakeun puhuna wungkul. Ngarah kuat kuring rek nempo ka imah Mak Urwi. Ceuk Pak RT. Ulah sorangan atuh RT. Moal sorangan rek jeung Mang Rusman. Nya juga tuh. Beral Pak RT jeung Mang Rusman init ka imah Mak Urwi. Rek ngabuktikeun nya henteu na. Malah teu burung aya anu nuturkeun da panasaran cenah. Malah nu sejen ge mun teu dicarek mah harayang nenyo. Tapi meureun bakal cul pagawean ari init sarerea mah. Gancangna carita Pak RT jeung Mang Rusman geus tepi ka imah Mak Urwi. Reg eureun di dinya geus nyampak sababaraha urang awewe ngariung di deukeut lawang pakarangan. Mak Urwi keur rawah riwih ceurik bingung meureun. Sabab Neng Nong teh bet geus aya di imahna. Hehehe. Sakeun pohara. Orai sanes Neng Nong aya di imahna pohara nya mitra. Hanya ka bujeng Neng Nong. Dongeng anu dikarang ku Ki Leuksa nu judulna Dedemit Curug Sanghyang. Urang cekapkeun dugi ka dieu wae kangge dinten ayeuna. Nuhun kana pangrojong di mitra kaum dangu sadaya. Oge hapunten samudaya kalepatan timang barna numang dongengkeunana. Insyaallah mitra dangu urang tiasa tepang dangu deui dinten